Han, ini siapnya. Iya sih, Cak. Han, samperin yuk. Yuk. Cep, ayo main kunaon, cicing wae pasti manu galau. Galau jadi ate. Jadi hati usaha maneh. Batur amane mana ya pasti nyaho. Babaturan si Panca nu mana? Eta nu agak geulis tah. Orang mana, Cep? Orang jonggol. Emang dikumahakeun, Sep? Aing teh diselingkuhkeun Han. Aing bener bogo ka manehna manehna menta ka mana ku aing anteu manehna hayanan ku aing beulikeun. Aing teh kumaha bener-bener cinta na tuh ka wae mana selingkuhkeun aing. Sabar, Cep, kalau mau loba. Ada aing bogo. Yang jodoh meureun. Ada aing bogo kumahakeun atuh. Ya, di nu lain nu eta wae tuh Cep teh, masa awet teh bang hiji doang. Loba meureun. Geus atuh Sep entong di pikiran wae, lain jodoh meureun. Geus urang nek balik ke di si Panca. Oke. Ya, lain jodoh meureun, sabar. Timah. Oke. Dah magon teh karesel aing dah. Gara-gara awewe jadi ieu aing teh karesel. Sepdi ari sia kunaon sisirian sorangan kos nu gelo ih. Awas ya. Ih, Sepdi teh kunaon kos nu gelo ih. Run. Ali kunaon teh? Maaf ya Han ya maaf. Emang kunaon li asa ku kasieunan? Aing tadi dijorangkeun ku si Sepdi asa ku kos jelema gelo. Siap teh li. Heuh si Sepdi Cak. Kos jelema gelo nah tadi ge ujug sisirian sorangan. Urang ditanya ge ngajorongkeun atuh ujug. Aing lompat we ka dieu. Siap teh li. Galau mainna ku awewe diselingkuhan. Tadi gua ditanya cicing wae ngajedog. Tanya kan, "Cep, kunaon?" Aing galau ku awewe cenah. Aing tanya, "Di, mainna mah cicing geus di masa stres, jiwa di parugu." Aing balik ini soal naon aing ngomong kos itu. Li aing tadi geus kapanggi kos jelema nu stres kitu gara-gara awewe. Naon kunaon meureun? Amarana budak tehnya. Garoblok ieu budak teh. Terus aing balik ah. Ih, Sepdi geus eueuh. Cak, Sepdi geus eueuh. Le, bener tuh. Hai. Sama Sani tadi lompat ke mana? Nya tak ka mana meureun. Dan ah, karena tadi beri ku sehari 5 gelo. Oh, bos. Di mana nya dah? Sun beunang ku si Septi dah. Sun ditakol. Duh, bahaya oge ta budak. Kunaon bisa stres kos kitu nya? Ohan. Ohan. Ih, Johan itu li. Iunya tuh Sohan. Han ayo stay Sepdi lagi geus eueuh. Bener teh si Ali? Bener. Kesel magong teh. Aing kesel kasih mawar bagong. Aing pusing ngasih mawar ke teuing bagong teh bunuh diri aing ah. Aing daripada hidup wae kostum kan bunuh diri aing gerak aing ah. Itu jelek naon? Septi, ulas Iya, teh bawa dia Septi. Citi, tidak incap. Septi. Belum ya tahu adu siang. Adu siapa? Aing kalur ya, aing kalur. Citi. Udah di guna. Cek kuno nih bunuh diri teh bang gara-gara awe ge. Aing gara putus biasa wae. Ambes awe santai, bakin awe mah. Anu eta mah jodohna meureun. Aing geus paru sing cah hirup wae teh. Aing bunuh diri cah di genteng mah. Pamalis teh segala bunuh diri atuh ih. Nya tuh Septi teh. Naonan mun bunuh diri teh.
percuma maneh di dunia ieu ngabuat kebaikan ge lamun maneh bunuh diri mah moal katerima ieu di akhirat ge nanaonan we loba awe mah Sep ke koeng keangankeun bieureum digaedaikeun ka sia mah meureun. Ya Sep enak mah tong pikiran yang nama ulin ya main bola naon ke ucing-ucingan kepolisian bedilan ke ayo ah Nam sia ulin ka dieu gitu kali tah. Siapa hese di warana acara ayo ah nah misalnya bodoh tuh ini paduli wah banget